lanjut malamnya setelah tadi siang dihibur sama Cetarsi, dan sekarang siang malam tuh temani oleh ini ada Kang Rusdi Oyan dan Ade Astrid. Nanti malam ya seru seperti apa malam ini vlog asik, oke? Dan kita istirahat dulu, mau mandi dulu, dan kebetulan disiapin pila di sini yang punya hajat. Oke guys, kita lanjut dulu. Nah setelah nanti jangan lupa nonton dan jangan lupa jangan di skip ya videonya, oke? Kawan agak lah ya. Bisa bergerak. Ji. Kawan agak lah ya. Kita istirahat dulu, ibak dulu. Oh ya. Ibak. Poek lah. Poek. No poek naon. Kita mah cowok-cowok. Cowok baik-baik gitu. Ya, Ji. Kita kan cowok baik-baik ya. Iya. Gitu mah. Walaupun teater banyak micetnya moal atuh. Moal cek abdi kan. Pan moal cek abdi oge. Ayo. Ayo. Naik mobil Rusdi Oyan. Payun. Payun. Ayo sekarang ayo. Anjir, nabuh anjing ngavlog heula tuh Ji. Oh nya. Ngavlog enak nabuh bareng. Di Subang acara Abah Jaja. Alah. Jater Pak. Nya jater. Alhamdulillahnya. Masa ngageter. Jadi aya Cipanas teh ngageter guys ya. Oke. Lah, pokona mah rame pentingan mah. Meureun nya. Urang nonton nya kumaha nya guys nya. Da ieu pingpinan enak main teh si Bapak ieu mah. Pak Jaja Solmed. Ya. Beresnya. Kumaha kesan-kesana ya setelah dikasih acara ku Bapak Jaja Solmed Pak Rusdi. Mudah-mudahan macing mayang. Manjangnya. Oh benar. Pokona mah Abah Jaja cing sehat. Eta. Cing seuri gitu. Benar. Eta. Cing barokah. Wah, eta barokah ji bener. Alhamdulillah. Nama Abah Jaja mah the best. Si the best gitu. The best. Ada maluwihan. Cing, dia kan seberapa kali nih tah terus dioyak. Seberapa kali? Nggak nih tah seberapa kali nama? 20 juta lu mah. Jadi nama karek sekali. Karek ayeuna pisan. Konfirmasinya maksudnya ngancan aya jodona. Ya. Karek ayeuna. Sugan aya buntutnya tidinya. Aya dan karetna terus Rusdi, TAD. MC-nya diganti ku aing. Kusaha? Kusaha? Mau aing meresi goblok teh. Kolot naon gitu patut. MC-na digantinya. Entong kan rupa-rupa pok konsumen teh entong Rusdi. TAD Rusdi beting ke Rusdi asap kontet itu apal. Kersana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nu parantos marangkeun urang sadaya tiasa riung mungpulung pamprok jonghok patepang rarai dina ieu tempat. Oge anu salajengna sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan khusus ka para tamu uleman anu parantos kersa sumping ka ulemanana Sohibul Hajah Sakulawargi kanggo dedel pidung arestu ka murang kalihna nyaeta Kacep Elang. Oge nu salajengna sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun oge hatur nuhun kalayan izina di pemerintahan Desa Nagrab oge pemerintahan Kecamatan Ciater anu parantos masihan widi Bapak kersana Bapak Opik Sakulawargi kanggo ngayakeun acara Walimatul Khitan putrana nyaeta Cep Elang. Kamera. Oge nu salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka rombongan Sunda Extreme Entertainment oge sadayana bintang tamu anu hilap kasadayana atas nami Bapak Opik kali Ibu Sani Sakulawargi sim kuring ngahatur nuhunkeun kasadaya palawargi sadaya para tatangi para
padamal sadaya anu tos ngadedel ngarojong ku harta tanagana emutanana tikawit rencana dumukeun kalaksanana ieu acara. Atuh simkuring atas nami Sohibul Hajat teu tiasa ngabales. Ngung tiasa namprak ngadua mudah-mudahan kasayan palawargi sadaya dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke hapunten anu kasuhun kasadayana sumping kana ieu tempat teu tiasa Itu yang
tilu lagu spesial kamu. Kudu hajat. Ini lampu nak itu tuh. Kenapa? Sama dia. Sama dia, Ramalia. Kemarin gue bingung. Kemana ibu hajat kabur? Ya kini. Ayah. Acan beres. Ya kini. Oh itu kabur, yang kabur lu nggak yang ulah. Kabur. Bisi pingsan. Kumaha bro? Terlalu santai saya sok ngegel. Sok lihat teh. Ibu hajat kabur. Kumaha bro? Ya, terlalu sayang. Ini manusia mau ulah terlalu deui. Pilih digegel. Saya terlalu sayang ya Ratu Sawer Palipayun ya. Alhamdulillah terlalu sayang. Itu teh ini Ratu Sawer itu teh. Ada Ratu Sawer itu ini gitu. Iya panggung jalan bener di radio. Geus kuat hayang nyawer ieu mana panggung. Hari Saratri.